Cinyogos sih kan rek modal we. Kalau tuh juga untuk apa KWC weh? Sembarangan. Tah, mai duit dasar rezeki anak soleh. Emang ini ngaranna bapakna soleh? Ki, bapak nama ngarana Kemen. Kemen. Bodoh ah. Nu penting boga duit. Jelema bersih mah aya we rezekina. Ngaca mang, itu banget kotorna. Mending pake mobil rinso. Jangan mana awak didinya. Dasar Kobe. Nah, orang manggirin kowe teh. Kobe. Kolot bedegong. Ngopi ah. Nah, caling. Ya. Atos, bos mah di dia calik. Keun meser kopi mah ku abi lah dia. Sok. Bener Ki? Sok. Ya. Nah, gitu. Ki, tungguannya di dianya. Heeh. Tungguannya Ki, masih kulaleur. Memang aing bangke. Ah, mah di nyawe. Terus antep lah hanya ho. Wi hampura, kejadian kamar teh hampura ya. Alah Jess, ini didinya mah khawatireun tapi bohong. Hampura, wi eta mah saya mah. Lo pating nonton film Korea urang tuh. Tapi ini banget mah gini kan teh jiga artis Korea didinya teh. Ini di dia wi. Tadi ti imah teh sasaha. Nyamil, emang aya naon? Ya di imah bete wi. Pasti betah lalaki di dia mah. Ngangenin. Mau maneh we Jess? Yes, geus lah. Ayo mil orang di imah we. Hilu wi. Ulah atuh Jess. Indiaan ye. Ayolah wi. Ayo. Kau ayu? Di belakang. Gaul atuh Aki-aki gaul meureun. Ketika sebeleun pisannya. Hampura mang pangbaperan. Mamang sakieu segerna. Seperti mana sakitu siga kurupuk geus garing gitu ih. Ah, Erna mah ngabasa yeuh. Ya bener mang. Bener. Poe ayeuna mah di traktir pokona mah. Hayu atuh tong dililakeun hayu. Ayo. Kunaon, Yes? Jantung jika ada di duki itu di kadengi urang ke depan kadulang. Biasa Bob, mengika kaget urang teh aduh euy. Aneh urang mah. Yes kusi duwi. Aneh kunaon Bob? Aneh ku deui teh aneh kacida. Selera anak teh dalah mantananya. Gagang pacul. Ayeuna nu ngadeukeutan jiga odel-odel. Bener pisan Bob. Mantan teh kan si Didin Tapi kalah anu juga ondel-ondel saha? Ngarasa we tah mah. Saha? Dasar semar, salingan semar. Baper nih ya. Ki, lihat tuh itu si Didin teh nya. Jeung nyana ka mana nya? Susu ya mengaku lah. Wah, jika nama aja balanya nak ke Banten. Bisa jadi lelaki mah. Ya, susu ya. Ayo lah. Benaun. Glowing. Kecapan tuh yang ladaan mau. Ye. Gimana teh basona? Enak pisan mah.
Ini sering-seringnya. Kalem, Beb. Beb, saya terus kolot oke. Lalaki mah pantes koloti leuwih koloti awewe oge. Gak kolot teuing kali. Nyalah sayang. Sayangna eta agi tersep. Dasar rezeki anak. Kemer mah. Untuk dicinta. Udah pun tiba. Neng Mila, Naon sih? bade ka mana, Neng? Reka Bumi Dewi. Aya nu teu naon? Urang ulin yuk. Ulah Mel. Di situ di jajanan ku Asbun. Eta, duit mah aya. Ayo, Neng. Tanya. Bun, ari boga duit mah beli jajanan atuh. Ih, Mel, mending ngabaso. Oh nya atuh. Nyang Mas Bun. Kalau untuk Mila, apapun hayu. Ayo atuh. Ayo, mangga. Ada abi kumaha? Ieu mah karena urusan kolot nya, wayana pulang adalah. Aduh, saing mah euy. Sok, mangga Neng. Sok. Tingkah kituna dasar alep. Ya. Mas, maaf ya. Maaf apa? Sendoknya ketelan. Aduh Mas, maaf ya. Uangnya hilang, euy. Terus gimana? Iya, besok saya bayar lah. Waduh, nggak bisa gitu, Mas. Udahlah. Sepatu sama kaosnya buat jaminan aja lah. Aduh Mas, jangan tuh Mas ya. Nanti di mangerakeun wae. Ih, Wah, nggak bisa, Mas. Udahlah, sepatu sama kaosnya aja buka lah buat jaminan. Aduh, si Mas teganya nyabae lah. Aduh. Mas dibikin. Dikin. Buka aja Mas. Kalian dengan celananya tuh. Mas, kaosnya Mas lah. Mang Didin, ih, nyakeun pisan. Ih, ampun. Kasih ya.